Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa subscriber YouTube Mang Cecep Goro Bacep anu satia satuhu manco di mana wae ayana dina dangat ayana urang neraskeun hanca carpon tina majalah Mangle tahun 1862 nomor 58. Carpon anu baris kapidangkeun dina dangat ayeuna judulna nyaeta Mulang ka Desa. Ieu yasana Ida Diasih. Sumangga supados teu nyangkolong ting kana waktos wilujeng ngadangukeun. Lamun keur meneran hade sorena Rohati geus biasa sok diuk dina bangku handapeun tangkal kersen nu ngarandakah. Dibaturan ku anakna awewe umur 7 tahun, Herni ngaranna. Duaan bae indung jeung anak dari Ukniis, bari nyawang imahna, gedong nu anyar dipindahan. Kakaraan geus sarta agreng ku parabot nu harerang jeung marodel. Nepi ka harita teh jangkep 10 tahun imah-imahna Rohati jeung Suherlan. Putra patani nu pangbeungharna di desa eta mah. Tapi Suherlan mah unggal peuting oge tarawanieun mondok di imahna. Sabab di tempat eta teh harita keur werit. Saban sore sok ngungsi ka dayeuh kawadanaan nu jauhna kira-kira 5 km ti desana teh. Kitu sababna nu matak unggal sore Rohati sok ngan kadua anakna bae teh. Da Suherlan mah geus birat ngungsi jeung batur-baturna pada barudak ngora. Pikeun nu ngungsi mah najan capek pulang anting oge leheung keneh sok mendak panglipur di dayeuh. Sahanteuna jabati jauh tina kasieun teh. Ari sandiwara-sandiwara bae mah atawa tongtonan anu sejen sok aya. Tapi sabalikna anu ditinggalkeun saperti Rohati, beuki lila teh lain beuki tuman tapi beuki kaluman ditinggalkeun ngungsi teh. Unggal peuting tari iseun bari keueung. Komo pikeun Rohati mah anu tadina hirup di Bandung heug harita kapaksa kudu hirup di desa anu sakitu pikarisieunana jeung ti iseunana. Dumeh sering kaasupan gorombolan pangacau. Beuki lila beuki kaluman Rohati mimiti digoda ku rupa-rupa panglamunan. Karasa ku manehna yen teu betah masing cicing di gedong agreng sagala salieuk beh oge. Eueuh deui jadi panyileukan ngan hayang pindah deui ka Bandung. Kalemburna anu pikabetaheun teh. Kungsi Rohati nyarita ka Suherlan yen hayang imah-imah deui di Bandung. Tapi jawab Suherlan magar keukeuh berat ku raja kaya teu aya nu ngurus. Jeung nyaah ku imah anu kakara pisan di eusian upama kudu ditinggalkeun deui teh. Ari geus sababaraha kali nyarita keukeuh teu disaluyuan mah Rohati geus tara ngomong deui. Da Suherlan sidik moal daekeun incah ti lemburna. Rohati anggar dina ti iseun kaluman jeung matak bosen. Sanyana Suherlan jeung Rohati oge keukeuh teu disaluyuan mah Rohati geus tauna, tapi sanggeus bapa Suherlan maot mah kapaksa Suherlan kudu pindah ka lemburna, dipaksa ku indungna. Sabab teu aya nu diandelkeun ngurus raja kaya nu sakitu lobana. Boga oge dulur. Duanana pada ngalumbara nuturkeun pagawean. Lantaran tina kasepian teh lila-lila Rohati hatena ngarancabang. Kalawan rerencepan pisan manehna sok silih suratan jeung hiji urang dayeuh anu keur ditugaskeun di daerah eta. Beuki lila beuki raket bae sosobatanana. Rohati ayeuna mah teu ngarasa ti iseun teuing hirupna, dameh unggal peuting sok dibaturan ku kakasihna. Tapi da puguh sabuni-bunina kalakuan teu uni di desa. Lila-lila mah kalakuan Rohati teh katohyan ku salakina. Atuh dar pas searongkah perebut bener. Teu nyana Rohati jauh-jauh dibawa ti Bandung teh rek ngadon mang nyolowedorkeun ka salaki. Kitu ceuk Suherlan. Sumuhun abdi rumasa, tapi salah anjeun pribadi. Bongan unggal peuting bae sok ninggalkeun. Rohati nambalang. Ai ari maneh ku bodo Rohati. Nah urang sok indit teh kahayang sorangan. Da sanajan urang sorangan oge embung indit unggal peuting teh capek
gatuh orang saban peting aya di imah, tapi maneh kudu tanggung jawab dina aya kejadian goreng. Nah maneh ikhlas nenjo salaki pae diperkasa batur. Anak itu maneh mah ngan ngingatkeun kasenangan sorangan bae. Cing atuh ya, sing insaf yen urang teh aya di tempat nu keur werit, aya kadua bisa nyumputkeun salaki supaya salamet jiwana teh. Ieu mah jaba sok sering pusing teh jeung manglacurkeun sagala. Saanu teu nyeri hate geura, Rohati. Urang mah pulang anting ngungsi teh bakat ning kumelaan nyawa anu unggal peuting diancam pati. Sugan benang keneh disingkahan samemeh kadar tumiba. Ulah nyalakeun ka urang, da lain kahayang sorangan, kahayang alam. Sing wayahna bae darek aral-aral kasaha, sugan bae taun engke mah aman di lembur urang teh. Dibawoleh kitu teh Rohati nyegruk bae ceurik. Sagala kecap-kecap salakina memang kapikir, tapi keukeuh bae dina hatena mah hayang nyingkahan daerah nu sarupa kitu. Cindakna manehna hayang pindah ka Bandung bae. Saban peuting anggar bae Suherlan sok indit ngungsi tina nyaah kana nyawa. Ari Rohati teu daek ngarobah lampahna, gunta-ganti bae lalaki nu maturan ka keueungna. Tangtuna oge lalaki nu gagah ngungkulan salakina. Jeung deui saha lalakina nu terek heroi ku Rohati, da puguh nya geulis nya manis. Pikeun di desa eta mah kawentar Suherlan teh keur beunghar teh pamajikanana panggeulisna. Malah kungsi Suherlan ge sombong. Tapi ngan sakali-kalina keur waktu ku kolotna dituduhan pi pamajikaneun ka mojang batur salemburna. Nyebut teu purun teh jeung bari ngacungkeun cingirna anu hartina mojang-mojang anu taregep batur sakampungna mah eueuh nu kapake ku manehna. Darusun jeung hina ceuk anggapan manehna harita mah. Tapi sanggeus kalakuan Rohati nyolowedor jeung sok ngajak bae pindah, Suherlan ngarasa oge kaduhung komo barang baraya-baraya jeung indungna. Geus pating kulutus mah ka Suherlan yen Rohati mending ditalak bae, da ongkoh Rohati keukeuh mementa ditalak lamun teu pindah ka Bandung mah. Ari Suherlan teuing ku gede durihat berat ka Rohati sanajan geus tetela rucah oge. Lantaran kapikirna ku Suherlan jadina Rohati rucah teh lain salah Rohati, tapi dumeh kaayaan harengheng nepi ka Rohati jadi kasepian, tari iseun, keungeun. Tapi lila-lila mah Suherlan eleh deet pindah oge ka Bandung. Parabot imahna mani bersih di akutan kabeh ka Bandung kawas nu nyareklana. Padahal di Bandungna kudu ngahiji jeung kolot Rohati da hese imah. Teu kungsi satahun acan di Bandungna Suherlan teu kuat ku adat Rohati. Dituturkeun ka Bandung teh lain jadi bager tapi kalah wuwuh rucah. Kawasna kapitumanan zaman sok pengangguran di desa. Suherlan geus teu ditolih, estu kaluli-luli. Gawena keukeuh menta diserahkeun, basana geus teu aya kasukaan saeutik-eutik acan. Anehna nu jadi kolotna oge teu daek garah geureuh nenjo kalakuan Rohati kitu teh. Kawas nu geus sakongkol. Beki ngenes bae hatena Suherlan, hanas parabot mani diringkid kabeh anu pangajina ratusan ribu. Kari-kari manehna diteler-teler geus teu dianggap salaki. Ayeuna Suherlan geus insaf yen jadi korban tipu daya Rohati, dieret sina mepetek. Suherlan bati bingung, rek bali ka lembur ngarasa era, cicing bae di dinya teu kuat. Cicing bae di dinya geus teu kaduga. Tungtungna balanyang bae indit kalanceukna nu awewe nu imah-imah di Jogja. Barang datang kalanceukna dirangkul diceungceurikan tina watir nenjo Suherlan, awak ragas jeung pakaianana kalotor teu kaurus. Suherlan terus terang bae ka Suldijah lanceukna yen manehna teu kaduga balik ka lembur lantaran ngarasa wirang. Dumeh imah-imah pakucrut teu urus. Saldijah gancang nyuratan ka indungna ngabejakeun kaayaan Suherlan anu kapiran sarta teu sanggup nembongan ka lembur. Surat ti indungna geus aya 2 tiruna nu eusina ninita Suherlan buru-buru balik bae ka lemburna, tapi Suherlan keukeuh mugen. Hiji mangsa jol deui surat ti indungna dibarengan ku potret mojang desa nu cukup geulis. Dina suratna disebutkeun yen lamun Suherlan hayang mulus kurenan kudu balik dina minggu-minggu ieu lantaran geus disampakeun
pipa majikaneun nyaeta Mojang nu aya dina potret teh. Duka katari ku jodona, duka kagendam ku manisna Mojang dina gambar teh. Suherlan maneh haripet hayang buru-buru balik sarta geuwat manehna ka toko emas pesen cincin kawin. Suldijah mah ngan imut neyo kalakuan adina kitu teh. Dina hatena ngarasa bunga. Dumeh adina jadi leeh hatena jeung kawas nu kacida bogohna ka eta Mojang batur selemburna teh. Suldijah oge tuluy pak-pikpek nyieun kueh-kueh keur bawaeun ka lemburna lantaran indungna rek hajat rongkah ngawinkeun Suherlan ka Sri Tani bentang padesan. Mulangna ka desa dibarengan ku lanceukna sapiri umpi. Lanceukna anu ti Jakarta oge geus nyampak kabeh sakulawarga di lembur. Pesta kawinan geus salamet, gedong gede nu tiiseun kosong porongpong teh dadak hegar deui geus dieusian ku Suherlan jeung pamajikanana. Sri Tani budak parawan umur 17 tahun, malah herni oge henteu milu ka indungna di Bandung. Sanggeus Rohati dikirim surat talak oge, herni mah geuwat di teang dirawatan ku ninina, sarta ayeuna milu jeung indung terena nu bager. Ti barang dek kawin ka Sri Tani, hate Suherlan bet asa ngadadak regreg pageuh. Pamajikan teh perbawana tiis, dingin, paripurna, henteu marojeng jahat teh. Akibatna mawa jinak di imah. Ngajurung kana getol makaya perwatek Sri Tani. Bet jadi leungit karempan kasieun. Timbul pasrah sadrah, pae hirup mending di imah. Teu ngaborongkeun nu maha kawasa. Suherlan insap serta sadar yen jodoh teh kudu kakupuna. Urang desa kudu milih pipa majikaneun anu bisaeun dibawa hirup di desa. Hurung herang jeung pating gurilapna Mojang dayeuh memang alus. Tapi henteu kabeh nu alus pasti hade. Henteu sakur nu ngagurila pasti emas. Teu arang tambaga sipuhan. Sabalikna henteu sakur nu rumeuk pasti hina. Tampolana gunana jeung merekna nikmat leuwih-leuwih ti nu harerang ukur perhiasan. Karasa deui ku Suherlan yen rasa bagja teh lain monopoli urang dayeuh. Di desa Anggang, di lembur singkur oge ari dibarengan ku rahmat Allah mah pasti pinanggih bagja. Komo Suherlan tambah ngarasa bagja. Barang sawatara bulan ti harita desana jadi aman sarta pulih beres roes. Suherlan teh abus kana paribasa lembur subur, sawah ledok, sambal medok, bojo denok, sugih duit buncir leuit. Barang jalan gede ti Bandung ka lemburna di omean, di hade-hade, pausahan Suherlan beuki tambah maju bae, tepi kabeuli mobil, bisa pulang anting ka dayeuh. Hiji mangsa waktunya bak kabarayana di Bandung, Suherlan ngadenge beja yen Rohati popotonganana dihukum, dibui 3 tahun, dumeh kabawa kana perkara tipu. Ayeuna ge ngaringkuk dibanceuy cenah. Tamat pamirsa, sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.